Alhamdulillah al-malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mari zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khulquhul Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-mannan al-qail fi kitabihil Qur'an fihi ayah bainatum hudal lil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib seja wasiat khusus ka diri pribadi, umumna ka jamaah, sumangga urang sami-sami ningkatkeun keimanan, kaislaman, margi teu aya deui bekal kahirupan anu hakiki pikeun ngarawel kabagjaan dunia rawa akhirat iwalti katakwaan. Urang pastikeun dina kahirupan urang teu aya deui lengkah kajaba lengkah katakwaan, teu aya usik kajaba usik katakwaan, teu aya kicep jeung renghap kajaba aya dina katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Khatib saja nyutat salah sawios paribahasa anu ieu sumberna ti bangsa deungeun, nyaeta banyak jalan menuju Roma. Patarosanana naha dina eta babasan bet di candak bahasa atanapi kecap Roma. Sihoreng memang kaitan sareng sajarah kapungkur, di mana pernah berdiri di alam dunia bagian barat anu dikokojuan ku bangsa Romawi anu ibu kotana di kota Roma. Keur aranjeunna keur maranehna kota Roma teh mangrupakeun pusat kakawasaan, sentral pemerintahan, lambang kemajuan, simbol persatuan. Keur umat Islam telepat lamun eta paribahasa digentos ku bahasa kirang langkung loba jalan menuju Mekah, loba jalan menuju tanah suci, loba jalan menuju Haramain, banyak jalan keur ngalaksanakeun ibadah haji. Satungtung aya kahayang maka didinya pasti aya jalan, tinggal nungguan waktos sabada urang ikhtiar pasti Allah Subhanahu wa taala bakal maparin naon anu jadi harapan urang sadayana. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, patarosanana naha atuh urang bet kudu ibadah haji atanapi ziarah ka Baitullah. Salian teh memang urang uninga eta teh rukun dina agama urang anu mulia ieu. Maka sakedik tina salah sawios kasuran Kangjeng Rasul mugi janten dorongan, janten motivasi kangge urang sadayana anu berkaitan sareng masalah pahala ngalaksanakeun ibadah khususna salat di dua tanah haram atanapi di Masjidil Haram sareng di Masjid Nabawi. Hadis anu populer anu umumna umat Islam uninga sanajan teu apal kana curak Arabna. Nabi ngadawuhkeun katampi ti Abu Hurairah, salatun fi masjidi hada khairum min alfi salatin fi masiwah illal Masjidil Haram. Ari sakali salat di masjid kami anu ieu nu dimaksud nyaeta Masjid Nabawi, eta leuwih hade tibatan salat di masjid anu liana kajaba Masjidil Haram, karena salat di Masjidil Haram ngabanding kana 100.000 kali salat di masjid anu lainna.
Lamun orang coba etang-etangan sanajan tangtos dina masalah pahala Allah Subhanahu wa taala anu maha uninga pahala tina amal urang. Sok rajeun ku urang diemutan, urang cobi bandingkeun sareng padilah salat di lembur urang. Dina sadinten sawengi kaum muslimin anu taat ngalaksanakeun salat fardu teh 5 kali. Ari sataun teh lebetna aya 365 dinten. 5 kali dina sadinten dikalikeun kana 365 hasilna 100.825 kali salat urang dina sataun. Jadi dina sataun urang salat fardu teh nyaeta 1.825 kali dina sataun. Kira-kira lamun hayang nepikeun kana hitungan 100.000 leuwih dikalikeun teh kana 55 umur urang 55 tahun. Upami salami 55 tahun dianggap bener taat ka Allah Subhanahu wa taala, henteu porot tina ngalaksanakeun kewajiban salat anu 5 waktu. Maka anu 1.825 dikalikeun 55 tahun ibadah hasilna 100.375. 100.375 etangan tina salat fardu di lembur dina kurun waktu 55 tahun. Upami dibandingkeun sedang dawuhan Kangjeng Rasul tadi, sakali salat fardu, sakali salat di Masjid Haram, maka sami sareng 100.000 kali salat di masjid anu lainna. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram butuh sakali salat, di masjid anu liana atanapi di masjid di lembur urang butuh 55 tahun kirang langkung. Upami urang ngalenyepan kana ieu pahala anu sangat istimewa, tangtos ieu teh kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala, mangrupikeun jamuan keur jalma-jalma anu janten tamu Allah. Sadayana urang teh hamba Allah, tapi nalika tiasa angkat ka Baitullah naik statusna janten tamu Allah Subhanahu wa taala. Nya hamba nya tamu tangtos nu namina tamu ditata sedang dijamu dihormat kuno kagungan tempat. Taacan upami salatna berjamaah dikalikeun deui 27 derajat. Jalma anu ngartos, jalmi anu aya sinar-sinar keimanan, binih-binih keimanan piraku upami henteu kabita. Kana ieu padilah salat anu dilaksanakeun di Masjidil Haram oge di Masjid Nabawi. Ku kituna nyising janten dorongan pikeun urang sadayana. Malihan urang peryogi mencatat nu namina istitaah dina bab haji atanapi kemampuan dina bab haji nyaeta kemampuan anu kedah diusahakeun sanes kemampuan anu datang secara tiba-tiba. Sareng anu kadua, Nabi ngadawuhkeun sebagai dorongan pikeun urang ziarah ka Baitullah. Man haja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati, rawahu Tabrani. Ari saha jalma anu ibadah haji teras ziarah ka makom kami, ka kubur kami sabada wafat kami, maka sanyatana sarua jeung eta jalma ngajiarahan kami dina waktu jumenengna kami. Janten teu aya bentenna secara padilah nalika jalmi ziarah ka Baitullah, nalika jalmi ziarah umat Islam ziarah ka makam Nabi sami hartosna sareng ngaziarahan Nabi salami nuju anjeunna jumeneng di alam dunia anu pana ieu. Dua hal eta keur jalma-jalma anu iman pastina bakal jadi dorongan, bakal jadi motivasi. Mudah-mudahan urang kagolongkeun jalmi-jalmi anu aya nasib ngalaksanakeun ziarah ka Baitullah, ngalaksanakeun ibadah haji. Oge para jamaah rahimakumullah, mungkin aya patarosan kumaha keur jalmi anu secara takdir teu acan aya atanapi nugikeun kang ngantunkeunana henteu aya kasempatan angkat ka Baitullah. Sing emut Allah Subhanahu wa taala memang
henteu maparin kemampuan secara fisik, secara ekonomi ibadah haji ka Baitullah, tapi kesempatan keur mendapatkan ganjaran anu teu eleh tina ibadah haji seueur kabina-bina. Kangjeng Rasul ngamanatkeun kana sababaraha hal anu tiasa kurang dilaksanakeun, anu sabenerna eta amal teh tiasa ngabandingan malihan kana pahala ibadah haji. Di antawisna Nabi ngadawuhkeun, man kharaja mim baitihi mutatahhiron ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al muhrim ila akhirih. Saha jalma anu kaluar ti bumina sewang-sewangan bari dina kaayaan suci geus boga wudu terus angkat ka masjid ngalaksanakeun salat fardu, maka saenyana eta bisa ngalakonan, bisa ngalaksanakeun ibadah eta nepikeun ka tiasa ngaluwihan malahan kana fadilah ibadah haji dibandingkeun jalmi anu ibadah hajina anu henteu metukan kana syarat rukuna atanapi anu kirang sampurna dina pateh kadanana sareng motivasina. Ku kituna mangga urang sami-sami ageungkeun kaikhlasan urang sing jero katauhidan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab eta pisan dua perkara, katauhidan jeung kaikhlasan anu matak ngagedekeun amal urang sadayana. Sanajan amalna secara sepintas katinggalna bas haja sederhana, tapi nalika kaikhlasanana badag jeung dasarna katauhidan ka Allah Subhanahu wa taala, pasti bakal ngajadikeun amal eta bernilai ageung mungguh Allah Subhanahu wa taala. Oke, salah sawiosna deui Nabi ngadawuhkeun, man goda ilal masjid la yuridu ila ayya ta'ala ma khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamatin hajatuhu. Sajalma anu manjing isuk-isuk terus ka masjid teu aya niat kajaba pikeun niar ilmu atawa keur ngawurukan ilmu, maka keur manehanana aya pahala haji jeung umroh anu sampurna. Hadirin kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah, eta sababaraha perkawis lenyepaneun urang sadayana sangkan urang aya dorongan, sangkan urang aya motivasi kangge ngalaksanakeun jeung nyampurnakeun rukun iman anu kalima. Mudah-mudahan Allah nyatetkeun urang di antawis jalmi-jalmi anu bakal dijamu ku Allah Subhanahu wa taala dina jamuan ibadah haji anu mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anallaha amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'ana al bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal bagwa suyuf al muhtalifa wasyada'ida wal minhan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hada khasah wa min sairil buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal